Cup, lu jangan kangennya sama gua mau ada keperluan dulu di kampung, mau ngurusin kebon. Ya Ji, jangan lama-lama, ntar Ucup sendirian di sini. Enggak lah Cup, gua cuma sebentar doang ngecek kebon. Lu di sini baik-baik ya, urusin tuh ikan sapu. Ah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Al Hasbi Official bersama Ki Haji Bodor Hasil. Nah, di kesempatan kali ini Ki Haji mau pulang kampung dulu, mau ngariksakeun kebon. Ikutin terus keseruannya bersama Ki Haji Bodor Hasil. Aduh, kumaha ieu kondisi lemur euy. Telepon si akang mah keur naon nya? Lagi nelfon aduh ieu mah ya jangkrik ieu mah jigana teh Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Ji. Nuju di bumi apa di kebon? Oh aya di bumi Ji nya kade nuju santai dah ya nuju ngopi Ji. Oh, tuh Ki Haji ka bumi nya ayeuna. Sok angtosan. Di bumi kan. Siap Kang, siap-siap ah. Assalamualaikum. Haji aduh orang Jakarta ayo orang Jakarta teh Heuh, kangen euy ka kebon. Kumaha si Akang kabarna? alhamdulillah Ji cager euy awak mah an sigana bulan ieu Ji aduh sigana gagal panen Ji euy. Nah, gagal panen kunaon? Di luar dugaan Ji euy kebon teh diserang hama euy. Nu bener Kang. Emang teu di Emrat? Di Emrat mah di Emrat Ci eta oge euy. An urang tatanya katani nu lain teh. Ayeuna teh cenah teh keur musim cenah euy, keur musim kaserang hama. Jadi enak kondisi petani teu ngeluh Kang. Apa kumaha? Lain ngeluh deui Ji. Nu lain mah nih kagaring nangtung. Oh no. Urang mah leuheung jag-jag keneh. Ah, nu bener Kang. Asa kurang percaya. Oke, sukan antar Haji ka kebon naon survei. Hayulah. Bisi haji teu percaya mah urang risakeun sukan ka kebon. Hayulah Kang, isukan mah urang risakeun ka kebon. Lain Kang, ari investasi di Sibah teh kumaha kabarna? Oh kebon cacing calin Ji. Eak sedaya tah mah Ji. Jeung kula-kula ge dijual bae. Ditang ge dipaknya depo. Soot. Ah, bener-bener bangkawarah eta Sibah. Di modalan ku aing teh kakak di depokeun duitna. Lain urang tadi ieu can nyuguhan haji kopi urang ngidula kopi lah Ji lah rada genah jeung ngobrolnya. Bener lah lieur lah. Mendingan kita ngopi ayeuna mah lah Kang, ngarada caang. Tapi ah kopina bismillahirrahmanirrahim. Sok, geura leuet, Ji. Kumaha ayeuna rada cenghar meureun. Cenghar. Lain Ji kamari meuni asa betah-betah teh di Jakarta Ji boga bisnis naon Ji di Jakarta Ji. Sebenarnya mah enak teh keur ngarintis ternak lauk sapu-sapu di Jakarta teh jeung babaturan baheula. Soalnya di Jakarta teh ayeuna teh pan keur alus kuliner cenah. Batur makan pecel lele, urang mah nyata hayang neangan anu aneh. Pecel sapu-sapu. Bener Ji eta soalna di Jakarta mah lobana kan pecel lele eta mah aneh hiji. Nah, bener tuh Kang. Engke masih kuliner persapu-sapuan teh lamun geus maju, si pertanyaan mah urang tinggalkeun lah rudet. Teu kahati kumaha si ibahna leuh. Setuju Ji eta mah urang geus bosen lah kana tani wae mah gagal panen wae Ji ke lamun lauk sapu-sapu geus rame di ditu mah Ji urang ngarek ngilu jeung si Ucup teh le. Oke atuh Kang, ari kitu mah pokona mah fasilitas kahirupan di Jakarta dijamin ku Haji. Di apartemen dicicingkeun ge aya kolam renangan. Bisa rek miara kuya, bisa. Wah ari kitu carana mah atuh Ji urang bisa betah atuh aya kolam renang sagalanya.
ngojay we urang geus menunggah poe ditu euy. Jadi dia mau di wahangan wae. Dijamin pasti betah Kang. Pokoknya mah pertanian mah hurik lah urang tinggalkeun. Tepik lah ieu mah geus ji. Urang ngarek ngilu ka itu ka Jakarta ah. Kebon mah urang bikeun we kan lain lah. Rudet euy. Rungkad. Bener-bener Kang, lain rudet deui. Pokoknya mah si kebon mah orang jual lah kabeh lelang. Rudet. Bener ji. Ngabon mah geuningan dipercayakeun ke kasih Ibah nu aya geuningan modal ge dipake ngadepo wae geuningan. Teu baleg ji lah eta mah. Heuh atuh Kang, ari setuju mah. Pokoknya mah isukan si kebon teh urang lelang ka Haji Dahlan. Nya, Nya kitu ji. Kumaha? aduh aya kitu mah Kang nya. Teu karasa ngobrol teh geus 2 jam saparapat. Haji mah lila-lila euy. Sangka cai. Oh atuh ji ah sarua euy. Urang ge can kacai ya. Geus teu karasa ngobrol teh geuning nya. Ku sono mah geuningan. Teu nya Kang nya, lain teh sono ya. Haji pulang heula ya pamajikan isi manyun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mate teh ji. Kitu wae nya.